Ade pulang dari mana nih Kang Ade? Kita dari Astana Gede. Dari Astana Gede. Habis acara apa Kang Ade? Melihat secara langsung mahkota binokasi. Cuman sekarang jadi sebentar banget. Kalau dulu penyambutannya sangat luar biasa. Murid-murid SD juga pada diperein. SD SMP. Sekarang mah aya klub sambu-sambu aja. Bahasa kedap. Salah kadarnya sekarang mah ya. Du digeukeun kadinya langsung tawasulan langsung ditaikeun deui. Cuman anu salutna eta teh para punggawana aduh. Urang jangkung gede gitu. Langsung berangkat ke Bogor ya Kang Ade. Punggawana hebat. Dulu mah pas urang salat teh langsung kulub sampe baheula mah. Lain mah eueuh teu mangi roti-roti aja.